Maksud naon? Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Teh kunaon sih pian lompatan? Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Tangkal cau loba dek paranen loba tatangkalan tah eta ge 10 ge 10 cau lumayan kamana nya mang kobengna kabar-kabar dek ngajual tanah teh sekarang kapan lah mang kobengna Duh. Apa naon sih ya? Ganggu aja dan telepon gitu. Oh. halo mang gimana Dia naon ya? Anjep. Naon bisnis naon sih ya? Tanah di mana? ke kebon di jero teh geuning kabar-kabarna mang komeng Oh. Yang kayak aing lobating bisnis na yo. orang aya di kebon ya Kayak ngadinya lah nyamperkeun. Lobating bisnis na aing ya mau jadi tuan tanah. Oh ayo. Kayak ngadinya. Wah, orang buru ya bisnis mah. Duitun soalna. Duh, kemana sih pian tanya? Oh, bukan di dia. tadi wae di kebon mang komeng Ah, di mana? mang ajero weh ada orang di kebon Orang di kebon. Oh tuh. oh kudu mah ieu jual ka mang komeng meter sejuta mah udah lega soalna John. Mana si pian teh? Oh, kok bala-bala ting kebon teh ini. Resen yang anak-anak. di dia mang komeng Wow, mana si budakna? Yang anak ini. Oh, tengah tadi aja suara nama budak teh mana ya? kurang di dia Gun setan anak dajal goblok aing leuwas. Oh, tadi suara nama aya. Tujuan mana? Oh, tuh mang komeng lega kebon ge tapi ya mau kanyahan tua ka orang ulaheun ke kanan sayang bara emang semeter. 1,5 juta Atuh lah mahal-mahal teuing, aku 2,5 juta. 1 juta weh ku aing sameterna. Pada wae aing mah yo cocok jeung aing jeung hate aingna. Aya loba tatangkalan, jauh geus kudu di paranen jigana teh yo. Aing mah teu boga komisi 1,5 juta mah. Encan aing boga uruskeun budak sekolah. Ayang nyandung da aing geus horea mah ieu mah. Hiji we nu hiji teh beak-beak. yang geus lah mang 1,300,000 Ah, dia mah enggak 1 juta weh, lempeng kun. Di 1,700.000 pabaring ngitung na 1 juta mah ku aing ya ayeuna rek dipanjer kayak aing sore rek ngangkot duit ke bank sasana. tapi orang teu mawa kuota Cina mang Geus kajeun lah. Ieu duitna ku aing bawa ayeuna yo ke sasana. Penting ku aing dianterkeun, aing rek nyokot sila ke bank. teu atuh Cocok ya aing yo.
ketangkalan loba tanggal awi aya tuh cocok aing ya geus leuwih ya bati teh ya parona ya untung budak aing pan bisa di iya teu bodoh aing dijual kain ge 10 kayu jeung awi moal teh meledak tah encan bati di tanah aing mantap guys. Kebon yang gila aing. Aing beberapa bulan mah ya, karena ke kebon deui buat baralak ieu. Tuh semprot meureun mah ya. Iya dumuk mah diduiteun payu ieu bangsa 40.000 mah 2 tangkal ge Anjir misalkan malah tangkal tahu ya. Ieu we ieu padongna siga teh yo. Bener ieu mah yo. Aing ieu mah kudu dilaporkeun ya. Urusan ieu mah jeung aing. Heuh. Teh keur naon? nenek nuar cau aya nu hayangan Dia datang muar wae kakak cau ieu. Mangka geus ieu eta dikolot cauna. nya mentak eta urang ge gitu ara ieu da lahan-lahan urang kebon-kebon urang naon urusan jeung amang ngulah-ngulah Dia ngaku-ngaku wae. ya lain ngaku-ngaku bener ieu mah Dia meuli di mana lahanna? tadi si eta si Pian ngajual ke urang si dere dipanjer duitna engke sore ngaimpasanana mah Kebon aing teh ieu aya eueuh ieuna. Kan barang bukti jual belina. Kwitansi aya eueuh. eueuh da teh diberekeun tadina engke cenah amun himpas duit wae cenah mere kwitansinya da kucingna ge di kebon urang bingung nya geus kurang dipanjer heula sore teh kurang dinaik dilunasan ya pada cauna geus kolot urang mah rek dijual we da Iya. Bukti eueuh. Anaon eueuh, sia bisa dihukum sia ku aing dilaporkeun. teh nya ulah mang Aisyah mana buktina ngaku iya anu sia teh. duh goblok si Pian ya aing katipu kana wae ku budak geus lila aing tara tipu-tipu aing katipu ulah semang ulah ka dihukumkeun urang teh nyaho Ganggeus aya nama mendingan ieu jeung aing urusan. Nah yo, ye ulah mang bawa ka ditu ka wakil heula. mang ulah mang ih mang